Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani jami'i ma wajaba bil imanu wal warahinu dalalatu ala haqiqatil iman. Dina ieu pasal bade nyarioskeun bade martelakeun sakabeh perkara anu wajib ka sakabeh jalma nganyahoankeun kana eta perkara anu kudu diimani ku sakabeh kaum muslimin muslimat mukminin mukminat. Jeung pirang-pirang dalilna anu nuduhkeun kana hakikatna, kana kanyataanana, kana kaayaanana iman teh kumaha. Sakali deui dina ieu pasal teh bade nyarioskeun sakabeh perkara anu wajib eta perkara teh diimanina ku sakabeh kaum muslimin muslimat mukminin mukminat bainal masyriq wal maghrib. Wal barahinu dalalatu ala haqiqatil iman, jeung pirang-pirang dalilna anu nuduhkeun eta si dalil-dalil teh kana hakikatna iman. Arkanul imani sitatun, ari pirang-pirang rukun iman teh nyaeta aya genep. Janten rukun iman teh aya genep. Ahaduha an tu'mina billahi, ari anu kahiji nyaeta iman ka Gusti Allah. Naon ari ngaran hartosna iman teh? Nyaeta hartosna iman teh percaya. Percaya ka Gusti Allah, percaya kana kaagunganna Gusti Allah, percaya kana kuasaana Gusti Allah, percaya kana ayana Allah Subhanahu wa taala. Wajib urang iman. Bi anta ta'taqida ala tafsili anna Allah ta'ala mawjudun. Nyata urang sadayana kedah nekadkeun secara rinci, secara tafsil saestuna Allah Subhanahu wa taala teh aya. Janten urang kedah nekadkeun saestuna Allah Subhanahu wa taala teh aya. Wujud Allah Subhanahu wa taala teh. Mustahil Allah Subhanahu wa taala teu aya. Dalilna Allah Subhanahu wa taala wujuduhu hadhil makhluqati, nyata wujudna sakabeh ieu makhluk. Bumi langit sareng pangeusina sakabeh makhluk anu aya di alam dunia ti mimiti satopang leutikna nepi ka satopang gedena nu aya di daratan sinareng di lautan, terus sakabeh perkara anu aya di muka bumi ieu ti mimiti jujukutan tatangkalan nu laletik nepi ka tangkalan anu galalede, sakabeh perkara anu jadi di muka bumi kabeh pasti aya anu ngajadikeunana. Yakin urang sadana iman bahwa anu ngajadikeun perkara anu aya di muka bumi ieu Allah Subhanahu wa taala. Ayana sakabeh manusia termasuk urang sadayana tangtosna aya nu ngayakeun. Wajib urang sadayana iman bahwa anu ngayakeun urang sadayana teh Allah Subhanahu wa taala. Janten sakabeh perkara anu aya di alam dunia tangtosna aya nu ngajantenkeun
wajib urang imana, wajib urang percayana bahwa anu ngayakeun sakabeh perkara anu aya di alam dunia teh Allah Subhanahu wa taala. Sifat anu wajib di Gusti Allah 20, anu mustahil di Gusti Allah 20, anu wenang di Gusti Allah hiji. Pembahasanana atosnya dina video sateuacan anu ieu mangawekan tu ningaliannya. Pembahasanana atos, pembahasan sifat anu wajib di Gusti Allah, anu mustahil di Gusti Allah, anu wenang di Gusti Allah, anu wajib di para rasul, anu mustahil di para rasul, anu wenang di para rasul. Pembahasanana atos sinareng asma-asmana Allah Subhanahu wa taala anu 88 pihartosanana atosnya dibahas ku pribades mangawekan tu ningaliannya dina video-video sateuacan anu ieu. Wajib urang iman, wajib urang percaya bahwa sifat anu wajib di Gusti Allah teh sifat wujud hartosna aya Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Subhanahu wa taala teu aya. Kidam hati heula Allah Subhanahu wa taala, teu aya mimitina Allah Subhanahu wa taala. Baqo mah tetep Allah Subhanahu wa taala moal kakenaan ku rusak. Pembahasanana atosnya urang singkat. Janten rukun iman anu kahiji teh urang sadayana wajib iman ka Gusti Allah sinareng kana sifat-sifat anu wajib di Gusti Allah, anu mustahil di Gusti Allah sinareng anu wenang di Gusti Allah. Wajib urang sadayana percayaana. Sareng keagungan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala anu araragung anu marulia nyata anu 88 anu disebut Asmaul Husna, eta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala anu maha agung. Wajib urang sadayana iman, wajib percayana. Lajeng faidatun ieu mangrupikeun faedah anu penting urang sadayana diuninga, dipahami. Saur Imam Nawawi, man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu, sing saha jalma anu ngagaduhan pijawabeun 4 kalimat mangka sampurna imanna eta si jalma. Asalna kalimat man talaka sing saha jalma anu ninggalkeun arba'a kalimatin 4 kalimat kamula imanuhu mangka sampurna imanna. Pihartoseun anu langkung jero sing saha jalma anu tiasa ngajawab kana 4 pertanyaan mangka sampurna imanna. Pertanyaan kumaha? Kahiji, ayeuna di mana Allah teh, wa kaifa jeung kumaha Allah teh, wa mata jeung iraha ayana Allah teh, wa kam jeung sabaraha hiji Allah teh. Talamun jalma anu ngagaduhan pijawabeunana 4 pertanyaan eta mangka sampurna imanna. Fa in qala laka qailun ayana Allah, lamun teh mah aya nu nanya ka urang, jalma aya nu nanya ka urang sadayana di mana Allah teh, maka urang sadayana penting ngajawabna. Laisa
fi makanin wa la yamuru alaihi zamanun. Allah subhanahu wa ta'ala mah teu aya di hiji tempat, teu tiasa ditangtukeun di mana ayana Allah subhanahu wa ta'ala. Nu jelas Allah subhanahu wa ta'ala mah aya. Wala yamuru alaihi zaman, jeung teu berlaku kangge Allah subhanahu wa ta'ala mah waktu sinareng zaman. Teu berlaku kangge Allah subhanahu wa ta'ala mah zaman satahun 2 tahun bahkan jutaan tahun bahkan miliaran tahun oge kanggo Allah subhanahu wa ta'ala mah teu berlaku. Naosum na moal ngirangan kana yuswana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teu berlaku kangge Allah subhanahu wa ta'ala mah zaman teh. Kahiji janten lamun aya nu nanya di mana Allah teh, maka pijawabeunana Allah subhanahu wa ta'ala laisa fi makanin wa la yamuru alaihi zamanun. Allah subhanahu wa ta'ala mah teu aya di hiji tempat, teu tangtos di mana na wallahu alam. Nu jelas Allah subhanahu wa ta'ala mah aya. Wa la yamuru alaihi zaman, sareng teu berlaku kangge Allah subhanahu wa ta'ala mah zaman. Sok sanajan miliaran tahun oge kanggo Allah subhanahu wa ta'ala mah teu berlaku. Moal ngirangan kana yuswana Allah subhanahu wa ta'ala, kana keagunganana Allah subhanahu wa ta'ala, moal ngirangan kekuasaanana Allah subhanahu wa ta'ala, sinareng kamuliaanana Allah subhanahu wa ta'ala. Kadua, wa in qala laka kayfallah, lamun teh mah aya nu nanya ka urang kumaha Allah teh bentukna, fakul maka urang penting kedah ngagaduhan jawaban pi jawabanana laisa kamislihi sayun. Allah subhanahu wa ta'ala mah laisa kamislihi sayun, teu aya hiji perkara anu nyarupian ka Allah subhanahu wa ta'ala dina sagala rupana, dina datna, dina sifatna, dina keagunganana, dina kamuliaanana, dina afalna, aqwalna, moal aya nu nyarupian ti kalangan hiji makhluk anu aya di alam dunya, moal aya nu nyarupian ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sakabeh makhluk anu aya di luar alam dunya oge moal aya nu nyarupian ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib urang sadayana yakina sinareng percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala teh laisa kamislihi sayun. Katilu, wa in qala laka matallah, lamun teh mah aya nu nanya ka urang iraha Allah teh ayana, maka penting urang sadayana ngagaduhan pi jawabeunana. Fakul maka ucapkeun ku urang kanu nanya lahu awalun bila batida wa akhiru bila intiha. Allah subhanahu wa ta'ala teh dat anu maha awal sareng teu aya mimitina. Allah subhanahu wa ta'ala maha awal teu aya mimitina Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhirun bila intiha, sareng maha akhir Allah subhanahu wa ta'ala, teu aya tungtungna Allah subhanahu wa ta'ala. Awalna Gusti Allah teu aya mimitina, akhirna Gusti Allah teu aya tungtungna. Benten sinareng makhluk. Kaopat, wa in qala laka kamillah, lamun teh mah aya nu nanya ka urang aya sabaraha hiji cenah Allah teh, fakul maka penting urang ngagaduhan pi jawabeunana, maka saurkeun ku urang lahu wahidun la mingkilatin qul huwallahu ahad. Kangge Allah subhanahu wa ta'ala mah
bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala teh dat anu maha tunggal, anu maha hiji, tapi hiji na Allah Subhanahu wa ta'ala la mingkilatin, telebet kana hitungan anu saeutik, telebet kana hitungan hiji dua tilu henteu, telebet kana hitungan nu eta Allah Subhanahu wa ta'ala di luar hitungan matematika. Maha tunggal, maha esa Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad dina surah Al-Ikhlas. Saurkeun ku anjeun Muhammad bahwa Allah teh dat anu maha tunggal. Hiji Allah Subhanahu wa ta'ala dina datna, hiji dina sifatna, hiji dina af'alna, la syarika lahu, teu aya anu ngarencangan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijina Allah Subhanahu wa ta'ala telebet kana hitungan hiji dua tilu, teu, maha tunggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun kaum muslimin muslimat mukminin mukminat tos nggaduhan pi jawaban anu opat name, maka insyaallah derajat keimananana eta sejalma mendekati kana kesempurnaan iman. Teu kedah diulangnya, anu diulang mah eta we videona nya. Disekapkeun heula sakitu, kirang sinorong langkung nyuhunkeun dihapunten. Leres ieu mangrupakeun hidayah ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pami aya lepatna yakin tina kapodoan peribados. Pamudah-mudahan sing aya pangampuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kieu dilajengkeun kana rukun iman anu nomor kadua, wasaniha an tu'mina bi malaikatihi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.